Lain mah lain. Naik minta duit, Mak. Pakai naon di sini, Neng? Duit wae sia mah ah. Pakai meuli kuto, Mak. Ayeuna mah sekolah online. Ku jadina kudu meuli kuta. Ya ulang main ulaina, pakai mana meuli kuto, pakai belajar. Duit bongbongna pakai mayar Bang Emok. Oh, Mak, siap. Ayo saro antar meuli kuto. Meuli kuto naon, Mas? Kuto teh naon? Ah, saro sama tegaul pisan. Kuto teh make internet. Eta mah kuota, kuto-kuto dasar rek semak. Ah, sarua eta ge geus ayeuna urang ka kontainer. Kontainer, kontor. Kurang 2000 mah duitna, Mak. Buset, kuto meni mahal-mahal teuing, lamun dibelikeun beas mah meunang 10 letereun mah. Ya, duitna. Ah, samun yang dahar, goreng tah. Kuto anak sia. Geus geram miang, geram belajar. Oke, siap, Mak. OTW. A few moments later. Geus asup, Mas, kuotana. Enggeus. Mumpung keur promo jadi asup kuotana loba. Hai. Hayo ah, urang nyarita kumaha ari maneh pertama di sekolah. Nah, urang mah perkenalan. Heuh, kumaha perkenalana? Perkenalkan, nama saya Imas Surimas dari Gugus 2 OTKP 2. Tarak takdung 2020. Tarak takdung, tarak takdung, tarak takdung. Paruteun akang teteh. Urang mah di sekolahan loba anu minta tanda tangan nya, bajakeun urang artis meureun nya. Tanda tangan maneh, make naon tanda tangan maneh? Make nganjuk Bang Emok meureun. Ah, teu nyahoan apaanan urang artis. Artis naon ari maneh? Artis papan atas lah. Hahaha, papan atas. Papan jongjing meureun maneh mah. Nah, udah, tinggal tutut dia jeung emak. Geus dah buat penghargaan. Ah, sama bisa diajak ngahayal. Urang sok ngebayangkeun lamun urang jadi artis teh loba duit. Kahayang ge naon we ge bisa kan cemponan. Nikmat mana yang kau dustakan? Edan deui wae hayalanna mah luhur. Ciklah kurang doakeun singka sampean hayalan maneh, Mas. Amin. Ngomong naon maneh Imas? Ke bapak sorangan, amin amin. Kalau jentara balik oke teh bapak sia. Lain mah lain, ning mah keur ngaminkeun doana si Saroh, lain amin Bapak. Aing mah didinya ngarepro keur naon? Malah buyeuh sendala begat, antar emak yun yang tutut. Ngalah tutut di mana, Cuk? Ya di sawah, Saroh. Bunga mah besi budung. Yang orang ngalah tutut wae pakai darah yatim, turunnya udah dahan. Geus mah we sorangan ah. Dasar budak harus ditaritahna.